Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi Rama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah bilih dina danget ieu aya wargi urang, karabat urang, sahabat, tatanggi urang anu nuju teu dama. Atuh urang sami-sami nya ngaduakeun mugi sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mangdongengkeun deui naraskeun hanca garapan dongeng Sunda nu kungsi katuna ieu cariosna nyaeta Si Onyel lebet kana episode 23 nya para wargi. Satu acan dikawitan pribados teh bade ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu parantos ngabantos pribados ku cara nge-subscribe, nge-like, nge-komen sareng nge-share. Hatur nuhun pisannya kasayanana. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci, ieu urang geura teraskeun bae ieu lalakon Si Onyel teh kumaha cenah katarasanana nya. Wilujeng ngadangukeun. Lumampah namang adul jeung Si Onyel sageus liwati wates lembur kerta onon beras atuh beras bae motong jalan ke leuweung Cikondang nu kawentar sanget jeung geueuman. Atuh temahna eta leuweung nu jarang kajamah ku jelema alatan angker teh ngabalukarkeun kajagana kelestarian lingkungan. Tangkal gede pating rangkadak mayungan merelindu hiu cai tiga wir pating tirili pon kitu deui ngurembes tina sela-sela tatangkalan reangna sora sasatoan pating tembalan ricitna manuk leutik ditembalan ku manuk heulang nu ngagelik lireunang tang mega pikeun nurunkeun hujan. Ngan sagedengeun ti kaendahana alam Mang Adul jeung Si Onyel ge teu bisa gagabah jeung balangah dina sajaroning lumampah ngaliwatan eta leuweung. Sabab atuh sato gede sato leutik teh sasatna teh saeutik nu mibanda sifat galak mimiti oray. Kagede-gedena badak teh atuh dina mangsa harita mah araya keneh di leuweung-leuweung. Geus jauh lumampahna Mang Adul jeung Si Onyel dina mangsa harita kacaturkeun pasir geus kasungsi gunung-gunung loba nu kalangkung awahing ku jauhna lumaku. Ngan untung Si Onyel jeung Mang Adul mah sasatna teh geus tuman leuleumpangan jauh jadi teu matak ngarumas teuing ka manehna duaan teh samangsa nyorang lalampahan jauh samodel kitu. Dina wanci mengok Mang Adul jeung Si Onyel teh geus deukeut jeung pangparatan leuweung. Katingali di eta tempat teh geus aya tapak jalan satapak urut liliwatan jalma-jalma nu dek ngadon ngaralasuluh jeung sagala rupana. Asa teh nepi Mang euy lempang teh aing mah. Ceuk Si Onyel nyarita ka Mang Adul cumaritana teh harita bari nyusutan kesang nuluut leet. Naon capek lainnya euy. Atuh bisi capek mah euy. Urang reureuh deui we yeuh. Yah, itu tuh. Weungeunna pun tanggal anu linduh euy. Ceuk Mang Adul ngajak deui reureuh ka Si Onyel nu katingali harita teh geus jigah lungse tureuh capek naker.
atuh lenghoy. Dua urang teh ngalenghoy leumpang murukana hadapeun tangkalengkeng nu ngarang Kadak. Mada geus nepi tuluy brek bae atuh dariuk nangunyar lamar ngareureuhkeun kacapekna sewang-sewangan. Jauh kene mang ieu teh euy puseur daya teh euy. Ni asa teh nepi-nepi aing lah. Jauh kene jiga namanya euy ai ka puseur daya mah. Ngan penting ieu mah euy, urang milu ngambil heula we ka imah warga nu kaliwatan. Da dituluykeun lembang ieu euy. Jigana mah rada aya meureun saparapat jalan deui teh ieu teh hayang ka puseur daya mah. Ngan ari jigana piling dewek mah ieu ge tah di Lebak teh. Lemur teh geus seueuh deukeut lah. Nya paling jigana mangke mun panggih jeung jalan teh nya urang naik wahon. Naon wahon teh euy? Eta wahon teh kendaraan euy, ngan teh digusur ku kuda. Oh, heueuh atuh euy. Aing asa beuki heran euy. Cek maneh heueuh. Ieu teh cenah jauh keneh ka kota teh malah kudu numpak naon bieu teh numpak oon sagala. Wahon lain oon si teh. Heueuh, numpak wahon. Nah, ari si Eyang aki-aki peot euy. Menikah teh res sia ka puseur daya teh. Bisa leumpang didugdag aing mah. Hish, da beda deui atuh Jang euy. Cek Mang Adul bari kadawa manehanana teh nyokot cai nu diwadahan kana awi. Harita katingali awi teh dicocokan ku daun cau. Leguk, leguk. Nginumna teh meningal leguk awahing ku hanaangna. Mana geus kitu, song atuh cai teh disodorkeun dibikeun ka si Onye. Paripok Mang Adul nuluykeun deui caritana. Dong nyaruakeun jeung si Eyang dunya euy. Aya ceuk beja mah si Eyang mah cenah geus asak teh dina ilmuna euy. Malah sakapeung mah leumpangna bae ge heuh jiga ditiup ku angin cenah ceuk beja mah. Gancang alabatan lumpat urang. Bayangkeun ieu ku ilahi. Lamun lumpatna di kumaha coba euy. Ceuk Mang Adul. Bari mencerong atuh ka si Onye nu keur ngaleguk nginum. Inget atuh kitu mah. Uing baheula basa ngabejaan maneh di ieu teh geuning digadil ku munding euy. Tah si Eyang mah sabet kahalangan ku kebon sambe. Nah, eta jol jauh atuh euy. Aing ngajasa heran euy. Geunanya euy, mun boga ilmu kitu lah. Ish. Atuh da moal sagawaya bisa nya. Salian tinggalap ilmuna teu babari teh. Tangtu aya syarat-syarat nu kudu cumpun. Lamun ilaing mah bahaya teuing atuh euy. Malah laur disalahgunakeun. Gaga abah sia maneh. Maneh mah suldon wae euy hirup teh. Teu eureun-eureun sia suldon ka uing. Uing ge ari kagancanganana mah geus bisa sabenerna mah euy. Ngan pedah mun leumpang gancang teu bisa, ngan ai gancangna mah geus bisa uing ge. Kumaha ilaing we Jang Ceuk Mang Adul ngagebes ka si Onye bari larak lirik kana luhur tangka. Ayaan euy lengkeng teh nya. Alaju. Ceuk Mang Adul nitah ka si Onye pikeun ngalalengke. Sudi teuing sieun tangkal batur geura uing ka asup maok sia. Ceuk si Eyang ge nu cocorokot teh cenah di dunya ditewak ku punggawa Walanda. Mun di akhirat teu tangtu digodog cenah di neraka. Ih, ari lain pan ieu mah leuweung euy. Tangtuna jadi sorangan tanggal teh. Pon kitu deui atuh tanahna oge pan ka ngaranan leuweung euy anu bogaan atuh. Ceuk Mang Adul ka si Onye. Atuh ger bae si Onye jeung Mang Adul nu kabita ku lengkeng teh kalah kajadi di aradu catur. Ceuk itu teu meunang di ala, ceuk nu ieu cenah bae di ala. Barang keur kitu kadenge aya sora hawar-hawar ti belah Lebak. Sada nu menta tulung. Tulungan. Kadenge beuki eces bae. Eta sada nu menta tulung teh sorana teh awewe. Nya, kadenge ku ilaing teh euy. Ceuk Mang Adul nanya ka si Onye bari ngawaskeun sumber sora ti mana asalna.
Mang kadenge nu minta tulung. Moal kitu sebangsa ning si Ocol mah Cek si Onyel, manehanana mah inget kana mangsa nulungan si Jakat ini mangan. Ish, ieu teh berang kene atuh Nyel. Karek ke wanci mengok Nam urang sambeurkeun yuk. Cek Mang Adul nu bari ngonea cengkat tuluy ngajingjing gemolanana. Sia mah ari kana sora awewe mah meni rancing geus ya. Teu nyaho sia cek uing ge eta teh sabangsa ning si Ocol. Cek si Onyel bari milu cengkat. Teu poho manehanana teh ngajingjing kisan eusi si Jago. Hayu atuh, Nam. Urang sampeurkeun lah. Dek naon ge, da geus kawajiban ari minta tulung mah Urang tulungan. Lamun sabangsa ning si Ocol baeng kewe wadahan dina cupu. Geus kitu mah tu dirigdi. Si Onyel jeung Mang Adul teh leumpang mudun ka lebak nuju kana sumber sada nu minta tulung teh. Go. Mang Adul jeung si Onyel teh nepi kana gigireun rungkun. Culang cileung. Duaan teh neangan sora nu minta tulung teh. Tapi uleh kumaranehna duaan teh teu kapanggih. Di mananya sada nu minta tulung tadi teh nya? Cek Mang Adul bari culang cileung ngawaskeun ka sabudeureunana. Nyaho teuing, uing ge teh nyaho Cikan teangan tadi dina tangkal-tangkal Cek si Onyel bari ngadeuketan tangkal kalian nu rajeg rada angga. Ish, ileuing mah kalaka heureuy nya. Sing balik atuh. Karunya eta tadi sangkilang ngalelas minta tulung lagi. Uing ge nyaan Da basa uing nulungan si Ocol ge dina tangkal nu kabungkus ku rambetan. Cek si Onyel keukeuh. Manehanana mah boga pamandagan yen eta nu minta tulung teh tetela sabangsa ning jeung si Jakat Tinimbangan alias si Ocol. Tulungan. Kadenge deui sora nu minta tulung teh teu anggang ti tempat Mang Adul jeung si Onyel. Di mana anjeun Cok, di mana atuh? Dek minta tulung kuring ditulungan. Cek Mang Adul nyelengkeung bari culang cileung. Si ate, mana itu di mana atuh? Ya dek ditulungan ku uing ya. Si Onyel ge atuh milu nyelengkeung. Beuki imeuh si Onyel mangarampaan dina tangkal kalian ra. Cak, malah nepi ka ngecageun heula kisah eusi hayang. Harita ngecageunana teh deukeut jeung gemolan Mang Adul. Tulung. Ieu kuring dihanap, tulung. Tuh nya Mang dihanap. Boa cupuna di ruang meureun Cek si Onyel ka Mang Adul bari tuluy manehanana teh dadepongan. Teu bina ti budak leutik keur ngalajangkri. Di mana maneh teh ning eueuh? Moal kitu ilaing teh sia, ti bebas kana liang kasir. Di mana atuh hidup teh? Cek Mang Adul bari culang cileung ka handap. Mana breh teh disatukangeun rungkun, tetela aya piruang bagong. Ngan untung eta piruang bagong teh di handapna teu make pitapak awi seukeut nu rancep. Nyel, alah ieu Cek Mang Adul bari gura-giru ngadeuketan eta piruang. Berat ta. Si Onyel ge gasik nyampeurkeun. Kapanggih Itu Nyel, aya nu labuh tuh kana piruang tuh. Cek Mang Adul bari neangan cara pikeun nulunganana. Alah heueuh ningan jelema eta mah. Sok turuna Mane luncat cet tuh, lain culang cileung wae sateu jiga bueuk. Ish. Masih laki itu nya, urang neangan heula tali keur naik na engke. Sanajan teu pati jaro ge atuh da aya meureun ieu teh kana satangtung satangaheun kolot mah. Situ da sing kitu tu naikna. Mana jigana kapiuhan tu ningan. Mana bedog gadekeun da maneh mah kalah neang-neang ngalah atuh bleguk. Cek si Onyel nginjem bedog ke Mang Adul. Naon ieu lain engke jeung bedog sagala.
Mang Adul nanya ke si Onye. Ngalah akar kiara nu janggotan euy. Lumayan kita dipinalkeun, bisa pan keur tali beleguk maneh mah kalah neang-neang. Sanu micen atuh da batur kebutuhan. Dikeun. Bariga si Onyel teh mawa bedo tuluy ngaleos deui kana tangkal nu bieu kumanehana kaliwatan mangsa ngajugjug eta patempatan. Heuleut sawatara waktu ti hari eta. Torojol si Onyel teh datang bari ngagusur akar kiara nu ngagebay panjangna. Tuluy akar kiara teh dipintal-pintal meh rada kuat. Geus kitu mah jeleng. Mang Adul teh turun ngagajleng ka handap. Mana breh teh nya we eta awewe minta tulung teh keur kapiuhan. Mang Adul nepakan pipi eta awewe nu keur kapiuhan. Maksudna mah dek ngahudangkeun. Sedengkeun si Onyel mati luhur kadenge nyelengkeun. Sok atuh beleguk. Tulungan sia teh lain diantep kitu sia mah keur di kumaha eta euy. Ke lah Nyel, teu sadar dulu euy. Hese naikeunana ge atuh. Kumaha atuh euy kaayaan keur teu sadar kieu kumaha euy. Ceuk Mang Adul nemalan ti handap. Ari si Onyel mah teu loba omong. Leos. Manehanana teh nyokot awi anu eusi cai dina gemolan Mang Adul. Mana geus kitu, keleweng. Pluk. Untung eta awi teh ninggang kana sirah. Si Onyel teh lah nalungkeunana teh sakadaek manehanana. Tah seblok beleguk atuh lain dikepretan sia teh karunya. Cek si Onyel nitah ka Mang Adul supaya ngabanyur ka awewe nu keur kapiuhan. Atuh Mang Adul ke teu talangke daun cau nu dipake cocok eta awi teh dibuka tuluy sur. Cai teh dibanyurkeun. Ngarenjag. Katingali nu dibanyur teh lilir ngarenjag. Manaret ka Mang Adul. Atuh ngarencodna keur eta awewe teh ngarencod tuluy mepet kana sisi taneuh. Saha anjeun? Dek naon anjeun heuh? Dek naon anjeun teh bet aya di dieu? Teh pancakaki nama ceuk. Ayeuna mah langkung sae keluar heula tina ieu piruang kuring dek nulungan ieu teh. Sok. Ceuk Mang Adul ngajawab. Reuh. Mang Adul teh atuh cingogo bari sapasang dampaleungeunna teh antel kana gawir taneuh. Sok naik kana tak-tak uing. Bari tuluy tuh nyeka kana eta tah. Ceuk Mang Adul nitah naik ka eta awewe anu dititah ge teh talang ge. Sanajan katingalina wangun nulung sede manehanana maksakeun naik. Cle, sukuna geus nincak kana tak-tak Mang Adul. Konea atuh Mang Adul ge tuluy nangtung. Meuntas sadadaeun eta awewe teh geus kaluar tina eta piluang. Geus kitu mah ku si Onyel leungeun eta awewe teh dikenyang tepikeun ka sapinuhna awakna kiwari geus bijil tina eta piluang bagong. Ari Mang Adul harita tereke bae atuh manehanana teh naik muntang kana akar kiara nu geus meunang mintel tuluy ditalikeun kana puhu tangkal kaliandra. Mana geus kaluar tina eta piluang, Mang Adul gasik tumanya ka eta awewe nu anyar ditulungan teh. Aduh, nakunaon atuh salila teh ceuk. Bet aya di eta piluang bagong. Untung teh piluang bagong na teh can jadi. Mun geus jadi mah pan pibahayaeun. Salian ti leuwih jero teh geuning piluang bagong masuk rajeun aya awi nu sareukeut di handapna teh duh. Mati raringgis lah. Anu ditanya teu nemalan, manehanana teh jiga nu masih keneh can ngumpul pangacianana. Kalah kapok bae ditemalan ku si Onyel. Bare heula nginu Mang euy. Jiga nu lulungu keneh ningan si Ibi teh. Bari manehna teh indit kana deukeut tangkal tempat nuna gemolan. Gep deui atuh cai dina awi teh dibawa ku si Onyel. Yeuh nginum. Nginum malabi euy. Sok tah meh eling. Bari song cai teh dibikeun. Geus kitu mah gep
cai teh diinum mending halak. Kumaha geus rada eling can maneh bi euy? Atos jang nuhun pisan ti tadi ge bibi teh salaresna mah eling ngan reuwas kareureunnakeun malah laur aya nu nganyahoankeun mah atuh tangtuna meureun lapur ibi teh. Cek eta awewe ngajawab boga si Onye. Ke aceuk, hari salila teh du pisah jenengan. Orang mana? Sareng nah ieu bet aya di piruang Bagong sagala ningan. Cek Mang Adul kalahkan nanya deui. Ari wasta kuring teh Darwati. Kuring teh orang tutugan Kiara. Teu anggang ti ieu patempat-tempatan mah. Oh, Darwati nya aceuk teh. Dupi sababna aceuk aya dina piruang. Nah kumaha caritana Dede euy? Maneh mah nyaho batur keur ngalempreh kitu kalah ka tetelepek weh. Blegug sia mah. Mending hadena mah urang anterkeun euy. Anterkeun heula ka imahna, pan cenah teu jauh. Ke di imahna urang tanya. Bari sugan we disuguhan dahar euy. Geus ngoet ieu beuteung uing. Cek si Onye ngakebes ka Mang Adul. Ih, lain mah nyerakeun make ngarep-ngarep disuguhan sagala. Hayu we ieu dek nulungan urang andeurkeun. Make era sia. Batan ngalalengkeng sok, lengkeng nu batur pikir ku maneh atuh blegug teuing. Nuhun kisila katut si Sujang. Nu sasatna mah geus nulungan ka kula. Nya atuh nambahe mun teu asa karepotkeun mah kuring teh nya minta dianterkeun. Tangtu bae ari sangu manjigahna wayah kieu mah meureun geus asak. Nam atuh urang ngadon taruang heula we di ditu di Lebak. Cek Darwati ngajak ka si Onyel jeung ka Mang Adul pikeun ngajugjug ka imahna. Mana geus kitu, atuh tetela waktosna seh. Geningnya para wargi waktosna seh. Cagatunya urang dugi ka dieu heula ieu dongeng si Onyel dina episode ke-23. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Sateacan pribados amit mundur amit munggul, pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Pribados oge teu hilap badena da dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribados. Bilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna basa atanapi tina kakirangan sareng katetiasaan pribados. Mugia para wargi sadayana karesa ngahapunten kalayan ngamalu. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.